Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat manfaatna khususna pikeun anu ngaosna, umumna pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara anu salajengna nyaeta sadaacan melanjutkan acara inti ku abdi disebanggakeun ka panitia pikeun ngabagikeun snack ka sadaya masyarakat. Mudah-mudahan ulah aya nu kaliw. Amin. Tah nu amin pangtarikna cidina harina kabagian. Mangga ka panitia penyelenggara pikeun ngabagikeun snack. Nu tacan kabagian harap tenang, insyaallah KBG bakal kabagian. Insyaallah parantos kabayikeun snack mah kitu pangaosan bade dikawitan. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang seueur jamaah sadayana kumpul, kiaina kumpul, ibu-ibuna aya, bapak-bapana aya, anu calik aya, anu nangtung, nu ngadangkat, nu egang, alhamdulillah, nu gendut aya, nu peang, tah nu peang cerita gede hulang-hulang. Mangga ka panitia penyelenggara anu nuju ngabagikeun snack, bagikeun supados kabagian sadayana. Sambil ngantosan, alangkah indahnya dina sasi Sa'ban, dina sasi Rajab, ayo urang sasarengan melantunkan salawat. Allahumma barik lana fi Rajab Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Mangga ka panitia anu sanesna supados nyaeta nyambut mubalik urang pikeun ngajajab pikeun ngawal kepada al-alim al-alamah Syekhunal Kiram Kiai Haji Asep Mubarak anu di Karawang, waktu sinareng tempat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مصالح العمل وقال شيخ تاج الدين السبكي والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هداية للصواب. Pengatur waktu, penata acara, kusin kuring TV hormat, wabil khusus ka operator sound system level ehona dikurangan deui. Ya asa tepuguh ya. Nu kencengna suara nu ieu ya kontrol sound kenceng. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid As-Salam, keluarga besar masyarakat Kampung Cibokor. Kunaon gula tatanya biasa, nah panitia soknya diakeun bener ieu jadi nyiksa aing kudu tatanya bae. Kampung Cibokor, hakikat izin Allah, wasilah sababiyah kana ceuli aing teh wasilah sababiyah geus sakit pas geus dua kali itu tadi anu ngomong anu korek tadi geus wasilah aya perjuangan, aya proses nu dilewati ku para panitia teu ujug-ujug ieu acara bisa terlaksana hakikat izin Allah. Proses naon nu dilewati ku panitia, aya perjuangan, aya pengorbanan. Perjuangan naon geus kebel panitia nyeriang tangga. Aya ngadatangkeun saja bubarok ka dieu. Komo nu panasaran sok neuleuh wae dina HP, dina YouTube, hayang neuleuh aing asli geuneuhna. Tadi yang nyeletuk ini goblok itu. Bukan asli geuneuh kan. Atuh lain bener ngecek aing asli kieu kumaha. Kaset berarti siang ngahina kai disebut kaset kai ngahina kan. Alhamdulillah hakikat izin Allah kula bisa hadir alhamdulillah. Tina perjuangan disusul ke pengorbanan. Namun pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen, ieu lain nu panitia lain, nu batur. Kok dipasang di dieu, pan dibayar. Make harta para panitia, para jamaah, bener. Tenaga dikorbankan, para pemuda, para santri, masyarakat miluba bantu ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu halaladir. Jadi ibu-ibu milu berkorban tenaga, kesak badak kesang lembut dibijilkan, diksikan bawang, yang sayur, sambal, goreng lauk.
yang nyuguhan mubalik geningnya wa asep pandir geus nyatu milu berkorban tenaga pikiran dikorbankeun dak diduk panitia asep mubarok can datang turun teleponan bae bisa molor aing mobil kering deui aya wasilahna kersana lanjek kula nu 3 jeruk di Sampalan di Arsada alhamdulillah turun teleponan ti kamari ulah poe kali isukan aing kudu sabaraha kali ngomong atuh aing deuleun agenda dipotong tah aya tadi ini geus ini encan atuh geurakeun atuh kumaha bae teh ini ngajajahan tah Arsada alhamdulillah pandang terjadi asa mubarok teu datang Arsada nu digugungan ku ngaji ku para panitia ngaji geus dak gitu bae jeung mubalik teu datang naon sababna pan ieu mah hajat lain hajat pribadi rajaban mah hajat masyarakat lamun geus ngait bahasa masyarakat berarti masyarakat bisa kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia di mana teh sukses aya nu pro maka panitia ngupahan bae sabar ujian ieu mah beda jeung nu kontra aing geus percaya saya teh jadi panitia geus papanggalakna teu mere pisan teu udunan pisan pelit deh geus magalak pelit aya nu kitu pas ya mitnah ka batur sia sok tahu lagi itu sia ka batur emang aya di dia sia itu salah kisian nu kitu ya Allah ya Rabbana ayat nambah itu yang ribut baik dibuntuk ayat nambah datang kopi nan kopi jangan kopi ulah jadi kali segelas susu iya ini lain wayak tiwari ya sunai dengekeun ibu dengekeun favorit kula minum tilu hiji cai bening cairan nu kadua cai kopi hitam ngan di jadwal kula mah mun kopi hitam di jam 7 isuk sampai jam 11 kopi hitam mun di jam 11 sampai jam 7 pagi eta susu anu ujungna hitam dengekeun susu di kopian asa ngaras bae pikiran kami hadirin hadirat rahimakumullah pikiran dikorbankeun sieun sase mubarok teu datang ditambah deui pikiran berkorban di daerah kota-kota geus teu diizinan ada geus level 4 deui bae tuh anakna can leungit indungna datang si Omikron aya bae di Afrika deh pasti hidung saya tambah Omikron ya Allah ya Rabbana nu jadi korban ke raja ayeuna tilu panitia pula dibatalkeun da teu diizinan ji ngaji ke mana ayeuna Ranggas Bitung awasnya 3M naon ya ikhtiar mah wajib ji hakikat Allah nu nangtukeun tapi urang wajib ikhtiar maksudnya naon 3M naon mencuci tangan gos tadi nyatu itu tadi ngembah leungeun aing gos di kedua jaga jarak ji ya iyalah aing ceramah jaga jarak atuh can pernah aing ceramah tonggong nini can seberapa meter aing paling protokol aing bari pake berkati lu ji masker aya di jalan bari pake ku aing atuh sieun aya operasi ho mun dioperasi teu make masker kenapa aing push up di jalan pakai jubah aing push up ih ngisi itu makanya dipake tadi mah di jalan eta ceramah henteu teu dipake atuh kagok aing ngomongna pakai masker belak-belak kepala rubuh ini khusus aing masker namanya nyin pamajikan setiap pamajikan aing mah kak ulah beli masker di mallnya ya neng geus bikinkeun tah jieu dijieunkeun pun neng pake dipake ngokok ngeunaheun ih ngeunaheun atuh BH na digunting sabeula
pakai masker lain. Itulah masker yang terindah. Kalau aing pakai masker eta, lepas eta masker dipakai ayang geura balik bae aing pangaruhna. Aneh eta masker pangaruh. Sok bapak-bapak balik rajaban nyarian masker di imah masing-masing. Utang pamajikan kunting sabelah. Anu 3 bulan teu dicuci geura. Dipakai subuh lohor pae. Virus lalu di Omikron ini ya Allah ya Rabbana. Itulah ikhtiar, tapi hakikat Allah kabeh anu nakdirkeunana. Benar? Sabab geuning menurut data berita nasional ternyata yang kena covid, yang kena yang kena virus sampai meninggal dari golongan perawat sampai ratusan perawat anu maut kena ku corona. Berarti lain teu make masker atau memang urang ge nyana heula nu make masker. Ayo waktu nakuna mah kena bae. Dokter ge ratusan nu maut, apa teu make masker? Pastinya ada panggilanna make masker. Bener teh? Waktu nakuna nya kena Allah nu nangtukeun. Yang jadi jaminan supaya selamat urang tina virus, deketkeun diri ka Allah, geus loba teh teguran ti Allah. Geus loba teh jelema sararombong di dunia. Sok di halangan kunaon bae sia irung sia sumut sia. Ceuk Allah hanya ngendalikeun kabeh. Bukti lain ku corona bae lu bae tatangga aing ragak tina ayunan bae. Atuh ayunan ada 200 meter mah. Usih. Kula nepi ka jadi jauh jeung Allah gara-gara aya teguran. Lamun disebut teguran ya teguran sabab ieu sadunya lain Indonesia bae. Termasuk Mekah, Madinah kena imbasnya 2 tahun di Indonesia rukun Islam jadi leungit hiji ibadah haji jadi eueuh benar kan? Berarti sadunya lamun ukuran sadunya ieu geus teguran ti Gusti Allah bahwa di dunia ieu geus loba jelema sararombong. Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, Iran sombong, bisa nyarian senjata canggih. Ketika memuncak kesombongan maranehanana yang bertindak sebenang-benang Allah negor nyetak hiji pelor anu leutik bari teu kadeuleu karena corona. Amerika, Rusia, Iran, kabeh Korea tingkat dunia teu mampu yang haripan eta virus. Di mana geus datang teguran, datang bencana kabeh kabage. Ieu imbasna kabeh kabagean. Waena corona lain usaha wae lain karyawan lain petani wae lain dagang bae dengan alasan cukup di rumah saja nyana nu ngararomong di rumah saja gajina gede hayang nyatu teu kudu ngejo nyana mah tinggal telepon restoran masak dikiriman urang nu dihandap di rumah saja rek ngahakan naon bener teh kan aya bansos sapoe ge beak bari teu nyampe kabeh teragap di mana itu? Gitu, urang mah nu dihandap nu kasiksa, termasuk kiai nu balik kabeh kena imbasna. 2 tahun kamuri mimiti corona lahir, jadi korban aing. Atuh rajaban kabeh batal. Puas jeung serikeun puas aing nganggur teh puas. Alas ya nini teh. Atuh kabeh rajaban batal. Ngahuleng di imah terus mah teu digaji aing penghasilan ge eueuh leungit ngadadak kabeh bulan Rajab deui ka Saban ngahuleng aing nunggu anu paeh eueuh banyak sugan atau anu paeh mah tahlilan aing mingpin sakalina aya anu paeh ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan rungkan sedih jagal maning ya Allah ya Rabbana. Tapi alhamdulillah Indonesia masih termasuk peringkat kelima sadunia nu mampu paling berhasil menghadapi virus. Alhamdulillah sabab aya ikhtiar diantarana loba doa-doa para habaib para ulama-ulama soleh ngan ayeuna urang sadayana ya urang sadayana geus mulai gendeu deui ya hate dan pindung deui bae naon sababna eta nu doa-doana diijabah ulama-ulama soleh geus mulai diaman-amankeun ku Allah geus diwafat-wafatkeun ku Allah
saminggu sancang Banten diguyur banjir kamari pan paku na Cianjur 3 diwafatkeun ku Allah. Sukabumi 2 nu diwafatkeun ku Allah, paku na Sukabumi. 4 poe tininya jeger banjir sampai ka Keramat Banten. Subhanallah. Astagfirullah. Ieu naon deui, ieu naon deui. Meureunna. Geus digoncangkeun ieu dunia ibarat bangunan arek diruwag nu bogana ieu. Nu bogana saha Allah. Lamun hiji bangunan rek diruwag di jerona aya barang mewah, barang goreng, barang mewah diaman-amankeun di heula. Bener teu? Tu barang goreng mah diantepkeun bae di jero bangunan, diruwag jeung berangkal dihijikeun. Digebrugeun kabeh. Ibarat jagung di kebon rek dipanen. Aya nu bagus, aya nu petot. Nu pangeulana dipetik nu mana? Naon sababna? Boga harga bisa dijual. Boga harga matak dipetik di heula. Aya nu petot diantepkeun bae di kebon. Di alana mangke bae dibabat diduruk di kebon kene sakalian. Nah, urang dia bingung ieu nu bagus apa nu petot ya urang ya. Ari ngomong mah bagus, kalengkuan pa jauh-jauh kene sia. Insyaallah urang kembali petot ge asal ngahiji jeung nu bagus. Lumayan jadi sayur asem. Jadi sayur asup kana sayur asem. Mata kuakhulata uhu solihin eta kunci kabagjaan sing rajin reureungan jeung jalma-jalma saroleh. Supaya orang dihijikeun deui jeung jalma nu saroleh dia mah yaumil mahsyar. Amin. Mudah-mudahan ieu peringatan Isra Mi'raj ngagungan Allah jeung Rasulullah sing jadi vaksin anu sabenar-benarna. Vaksin naon Asep? Yang ngusir ieu virus, ngusir ieu wabah. Insyaallah sing yakinkeun diri ka Allah bahwa ngagungkeun Allah jeung Rasulna dina penting ieu sing dirobah ku Allah jadi vaksin nu turun ka urang jadi ubar sehingga nu balik ti dieu nu halalani para panitia salamet fid dunya wal akhirah dijauhkeun tina wabah dijauhkeun tina balahi dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran jinjit tabungan amal soleh dimana sagabe eta pengorbanan para panitia masyarakat diri dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana eusina eta bungkusan teh pangajian, pangaosan. Ya disebut pengajian tina kalimat pangajen. Naon artina pangajen? Harga. Disebut pangaosan tina kalimat pangaos. Naon artina pangaos? Harga. Pantes saya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun suku ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama para kiai balik menang ilmu balik menang doa ti kiai maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin amal. Amin kenceng mantong henteu. Pengajian gigireun imam pura-pura teu nyaho. Aya begitu. Salaki sia eta teh. Atuh pengajian gigireun imam isuk ditanya konon ka teu ngaji peuting lah di imam ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge nah supaya jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana rela ngalengkahkeun suku ti imam hideut ka majelis taklim. Naon pengorbananana rela ninggalkeun kabeh nu pikaresep di jero imam sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis balik menang ilmu menang doa insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Kitu. Kudu aya perjuangan jeung pengorbananana. Ieu mah lain jeung ibu-ibu lain buat bapak-bapak. Ibu-ibu mah tadi omong paling rajin ngaji. Jujur lain pulang muji hareupeunana lain. Lamun eueuh gerakan majelis talim ibu-ibu perasaan pareu syiar agama. Kacapek ibu-ibu mah. Isu-isu minggonan, rutinan hadir isu-isu ge bener Bu. Lohor aya pengajian datang, peuting pinuh ku ibu-ibu sok ieu buktina. Bikang lolobana. Lain berarti lolobana randa di lain. Panggil rajin ibu-ibu. Isuk-isuk pagawean di imah numpuk sesahan numpuk rela ditinggalkeun ngabelaan ngaji heula bener teh? Kebae lah nyeuseum mah balik ngaji. Anu kitu aya. Tah kana anu nekat ibu-ibu ka pangajian mah moal seseuhan. Bae syarat nyeuseum kiai. Ieu hebatna ibu-ibu ya, paling rajin mana-mana masyaallah. Mata kula di pengajian di Cikampek di Kalabang, lamun ngayakeun pengajian tilok ngundang bapak-bapak. Undangan. Disebarkeun 100 ka bapak-bapak, nu datang 5an, aki-aki kabeh.
obat batuk hiji molor mama tahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu tahu undangan cukup 5 undangan kali 5 kampung lu datang 500 iya hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo metang resiko nabi kang mah karena tidak asongkeun geus leungit teu ngitung menit detik ge beak jeung piring-piringna eueuh dihakan kabeh mun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah jeruk cau hareupeun bapak-bapak mah karari bae modus eta teh neuleuh batur meleng cau lagi tiji eueuh di kantongan ku bapak-bapak cau teh percaya kodok ke kantong celana bapak-bapak pasti aya cau cauna teh menang mesek deh cau raja raja bulu cicing sian ini sia terus mengerti wae milu nyengir sia guys mudah-mudahan di riungan urang sing jadi rahmat sing jadi doa amin doakeun para ulama para kiai guru-guru kula abah diri alhamdulillah di kebon kopi ke daerah datang sadayana CS aing teh aya daerah teh mah tihang make kopi bodas eta baju bodas untu bodas kulit geuneuh sarua jeung juga kopi susu percis kan ya Allah baheula ka pasantren sakobong jualakna kayaknya dugul ya Hermanta di kopi aing kalau kitab nyana diburian aing dari kobong bubur aing ditajok atuh goblus aing ka kula jeung kita main mah teu inget ieu aing mah inget dendam aing kan alhamdulillah nyekek kan alhamdulillah aing sering ka imahna bae kalau mun ka kopi abah kadarieu sadayana alhamdulillah sing paranjang umur sadayana amin Allah ya Rabbana doakeun ya para ulama para kiai kasepuhan urang khusus nu di lingkungan ieu urang khusus nu halal hadir sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan sehat lahir batin ditambah barokah manfaat ilmuna doakeun turunan-turunanna sing saleh salehah sing mampu teruskeun perjuangan-perjuanganna amin ya Allah ya Rabbal alamin musuhan teh kene ceng teh diganti ku ceng teh geus dieu di baturan jom panitia nu penting ulah kamana-mana cuma di dieu trauma yang pernah balik ceramah panitia molor ada aja delengoh bawa-bawaan weh, dia kenal dia speaker deh. Kalau disambung-sambung kalinya jadi ngerempek ke pukul. Bu, doakan ke orang sadana para ulama para kiai sini para jamkeun yuswana disehatkeun lahir batin dibarokahkeun ilmuna. Atau para panitia di dia mudah-mudahan sing leuwih barokah rezekina, usahana, ekonomina. Nu dagangna, nu nyupiranana, nu ngebonna, nu jadi karyawanna, mudah-mudahan sing leuwih barokah jang bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Nusantara Gusim Kuring dihormat hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Geus Kak cukup Kak operator enak ya enak. Geus tapi oprek deui. Udah ya, nikmat nih enak-enak ya, hampang ya. Awas, dalengeuna operator cek lantar ya. Belajar dari oprek guys, nikmat ya nikmat, mantap ya. Hadirin, cing lo, guys, ngena pas. Ulah dirobah, ulah ditambah, ulah dikurangkan guys. Cing lo, cing. Harika. Bakat dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana. Puji nu jadi panghias satu orang pintunkeun ka rumah suci puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka rumah kawasa. Wereh nitis wajeng ustadi ninggang mangsa dulu kina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di Jugjug anggang di Karawang di teang ngeuleutkeun jeung gaban dadet ngembat-ngembat nyatang pindah. Ngariung ngumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedarane dokter marake androk. Ngan kula pesan-pesan ka awewe nu mararontok kula sok nekat-nekat mamake celana pondok. Jika dulu ngageunok segede batok kana turu jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok.
yang saya boga rok sok kayak ngarontok akhirnya mah rapi alhamdulillah yakin orang dia magis biasa nutupan aurat alhamdulillah iya bukti nama dira rapi dia tuh ih hebat masya Allah nyaho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian mah berang-berang ka warung aku kenang somplak sabena ya mun herang geuneuh ya mun mulu sapur para kajubur juga orang mending ngebul kabeh najis kalau bangsa teu pantes teh ya hebah ulun mimin tati nunung dengekeun euy sorodiah dengekeun nopi dengekeun susi tidak dengekeun sing istiqomah nutupan auratna insya Allah ngariung diri teh sanes keur nyuksuk ilmu panmu ngalapang bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kalujugan bagi tatap salawasna dilungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para dzurriyyah-dzurriyyahna ka para keluargana ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus orang hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masih kenging syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang umat Islam diberi modal ku Allah masih kena komplit ngaranna jasmani rohani masih kena nyampak alhamdulillah. Tinggali dulu tatangga badaya urang anu geus mararaon geus dipisahkeun jasmani jeung rohanina. Jasmanina geus bakadang geus hancur ku bilantung di jero kubur, rohanina geus menghadap Allah. Urang masih kena komplit jasmani jag-jag awak badan sehat, rohani kehidupan masih kena aya alhamdulillah. Ngan eta dua modal jasmani rohani lain antepeun, dua nana kudu diparaban, dua nana kudu dieusian, jasmani eusian rohani eusian. Para jasmani naon asep kadaharan rek nu amisna, rek nu pahitna, rek nu kesetna, rek nu gurihna, rek nu ladana, rek nu gurihna diasupkeun terus kana jasmani urang bari eueuh kabosen timiti blai mata melotot beunta hudang marar nepi karek molor deui eta huntu ngagiling terus bener. Ay para rohani naon asep tuh beres salat imam ngajakan istighfar 3 kali tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tambah zikir 100 tuh kiai gegerewekan rutinan keur nerangkeun tauhid keur nerangkeun fikih datangan kadinya eta para rohani ngadolobana jelema geus teu adil hidupna ayeuna ngan ukur mentingkeun eusi jasmani wungkul rohanina kosong tina pikir, kosong tina istighfar, kosong tina nasihat. Bener? Lamun dieusian lamun telat teu dieusian jasmani kosong leuleus teu. Sapoe teu dahar leuleus. Aya teh orang dia rohanina telat teu keuleusian gara-gara kamari teu minum pengajian ngadadak leuleus aya teh. Mutilok ngaji jalarak bae. Bener? Tapi lamun jasmani telat teu keuleusian leuleus contona Ramadan. Kedende urang sabulan deui rek mayunan Ramadan sing panjang umur kabeh. Sing sehatkeun badan, bisa ngajalankeun ibadah di bulan Ramadan. Amin. Kedeng deui nya urang mayunan Ramadan, mudah-mudahan sing dibarokahkeun. Ramadan adalah bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Atuh Ramadan adalah bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Dan insya Allah bulan Ramadan pun adalah termasuk bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium pre makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita insya Allah tidak melupakan sholat. Apa sholat? Sholat tetap lancar. Meskipun pre makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, sholat tetap lancar. Insya Allah di bulan Ramadan aina urang sing mampu ningkatkan kualitasnya jadi pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Premium, pre makan dan minum, pertalit perut terasa melit, sholat tetap lancar, pertama pertobatan yang maksimal. Insya Allah di akhir Ramadan urang bakal menang bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Amin kurang dia di bibita surga malah kikir kan. Amin sih jadi doa. Tadi telat semua sing barang yang umur amin ya Allah ya Rabbal
lamun jasmani telah tegasian deuleuh kedeng di Ramadan sok keur ayo saksian bulan Ramadan poe-poe kahiji geus kokoloyongan we leumpang. Komo Cikampek Karawang daerah sawah tetangga kula Ramadan tahun kamari poe kahiji geus kokoloyongan we leumpang maksakeun macul ka sawah bari puasa. Dur bedug lohor ngong ada di masjid pacul diangkat tasieun batal puasa. Leumpang ngageuleungan sawah geus nyangeye. Deuleuan geus kararone. Deuleu cai kiruh di sawah doang kolak. Padahal teh budak ngararambang. Datang ka imah pamajikan yang ngarengkol mabok jengkol keur sahur. Dihudangkeun ngaki begabe nyai geus masak can nyai ieu kakak asa kuleuleus poe ieu. Pamajikan ngorejat bari hudak ai kakak teh eling atuh urang teh keur puasa. Biasana leuleus tahan karena ke tanggal 1. Alhamdulillah tetangga kula di Cikampek kabeh parwasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah tanggal 1 mah. Geuning make mah sabab ka dituna loba nu ngadadak kasaran ku panyakit mah. 5 menit teh kebeduk magrib geus kumpul keluarga besar rek buka puasa bersama. Ningina atina incuna buana mamang Nabi bin Alan cekam nyatuna mitohana yang unda babara kabeh keur ngariung kolak na baskom di parolotokan di tengah imah. Komo incuna mah geus kicet. Cek bapak kolot cek eta ameh teu karasa datangna bedug puasa ieu magrib. Kocek teh kolek kocek dikocek kok. Ku incuna ameh tereh magrib cenah teu karasa. Atuh dur bedug magrib kolek ngagoak aing lieur diputar terus. Nu paling karunya cau. Maus banana. Sama di tika bedug magrib nasibna tragis. Eta cau geus telanjang bulan. Jauh cangkangna geus morosot kabeh tanpa busana. Dipolototan luar bedug magrib. Dur bedug magrib ngong ada di masjid. Waktu buka puasa telah tiba. Allah nu ada di masjid can nyampe karena akbar jauh geus beak opat. Dendam sudah jadi. Jauh disikat, kolak dihajar, kejo dihantem. Deliran betung ungap. Ini taraweh sing guarya kamarkaan. Jaba imam nareli dari balap. Imam taraweh nah, da tuntut balap teu laku. Atuh kajadian di lemurahan di imaman ku aki-aki kalau disarokat digotong imam. Budak korak sabeun da bedung. Aki-aki goblok yang diperkosa ieu. Eta imam edan nu laku eta. Maca tajwid teu makhraj teu mikirkeun makhraj jeung tajwid Fatihah. Urang guru eta imam laku. Sangaran eta imam Al Ustaz Valentino Rossi. Bilalna saha Bilalna Ustaz Marquez. Sarua edan eta. Atuh Bilalna nu ngomporan kan. Maca selawat. Doa ngabung sampai di masjid. Malaikat Aisyah sholawat apa ngepung bangsa. Batur masallu alaih. Malaikat itu darah tinggi kabeh sholawat. Atau imam begitu-gitu kubilah rasa dirojok jubur eta. Imam mah gubuk langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mau guru ya imam edan. Tapi kita tajwid makhraj. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abudun ma a'budu wa la ana 'abdun ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ning atuh bisa nang tuluy dieu kan. Coba baturanna nama sarokat deui. Kapok aing ngetem bae ngetem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lebok siapa goblok. Tapi ulah makmum siapa diharap imam capek. Imam tahiyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar goblok. Tapi aneh, imam nu kitu nu laku. Ngan resiko nak bubar taraweh, aki-aki 15. Kalah hutah kabeh. Nu 5 nilap beheung aja. Ada kenilap bunga tina ruku muda imam sujud kan nyungsap. Balik taraweh di garotong. Ditanya di jalan, dah balik taraweh di garotong. Mabok taraweh. Taraweh mabok ya pak? Ya mabok lah. Imamnya dioplos. Imam edan. Jika tuh, balik ke rajaban, dekirang bara hasil rajaban, sholat jadi khusyuk, atuh tumaninah benang tuh, hasil rajaban, kudu aya tapak, nantinya ibadah, lain meriah nabungkul, rame nabungkul, wah siapa terhadir malam, rame, emang aing odong-odong, kudu aya hasil kan, hasilnya dipakai ibadah. Oh, aing kasih rajaban dielingan kamar bisa sepuh barok sholat tirang-bara nyampe khusyuk can bisa atuh tumanina tenang. Nah, tak aya tapak. Insya Allah. Mudah-mudahan sih panjang umur kabeh. Amin. Bisa nyampe ke Ramadan, bisa ibadah, ngahirukeun bulan Ramadan ku ibadah. Amin ya Allah. Ya Rabbal jasmani wesian rohani oge wesi. Oke, urang untung jadi umat Islam dibandingkan jadi kafir. Nah, keuntungan urang-urang ini dari modal ku Allah dua, aya akal, aya aya akal, aya iman. Fungsikeun akal jeung iman dina jalurna heula masing-masing. Contoh, ya jangan mengingat kembali pelajaran-pelajaran baheula urang ingat tadi supaya tambah iman urang ka Allah. Di Cikampek di Karawang aya sungai gede karena Citarum, isuk-isuk saja bubarak ulin ka Citarum. Neula aya truk gede naikeun pasir. Saat bubarak balik heula ka imahna, geus meunang 5 menit imahna balik ka Citarum. Kaget, neula eta truk di Citarum geus pindah tempat bisa ngaliwatan sungai, padahal sungainya gede, luas, jero, banjir. 5 menit truk bisa nyabrang. Biasa, luar biasa. Ibu-ibu, heula, biasa, luar biasa. Sing kompak, biasa, luar biasa. Ayeuna lalaki, biasa, luar biasa. Biasa. Nah, makin luar biasa kan aya jembatan. Can aktif sinyalna jauh. Kan tadi cekulan nu biasa ulah dianggap luar biasa, nu luar biasa ulah dianggap biasa. Makana fungsikeun akal jeung iman, bieu dicek heula akalna. Eta truk bisa ngaliwatan nyabrang sungai sakitu gedena biasa luar biasa. Biasa. Nah, sababna aya jembatan. Nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang. Sering neuleuh di jalan raya aya sungai terus aya jembatan aya mobil bisa nyabrang bisa lewat biasa luar biasa. Nah, sababna meunang nyieun jelem biasa. Ku akal ka hati geus mulai aktif ayeuna akal. Ayeuna iman sok aktifkeun bluetooth circuitna aktifkeun. Ulah tadi ka loading ge. Ayeuna iman. Baheula sejarah Moses. Bani Israel manggilna Moses, Israel nyebutna Moses, umat Islam nyebutna Nabiullah Musa alaihi salam. Dina sejarah Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Apal Raja Ramses? Adina kejo Rames Fir'aun laknatullah. Nabi Musa diundang Fir'aun rek dibunuh ka pojok ka Lautan Merah, lompat ka hareup Lautan Merah membentang luas
balik kaburi Firaun geus deukeut rek ngabunuh, bingung Nabi Musa rek nyelametkeun diri. Arek nyabrang pakai parahu, eueuh parahuna, arek nyabrang pakai jembatan, eueuh jembatanana, rek ieu heula jembatan, kudu jelas harita can anu dagang semen. Akhirnya Nabi Musa muntang tulung ka Allah, ya Rabbi salamatkan kami. Allah mere tulungan pertolongan ka Nabi Musa. Idrib bi asaqal bahra. Musa, teungeul lautan merah ku tongkat anjeun. Digebuk lautan merah ku tongkat Nabi Musa. Brak, berai berat. Nabi Musa bisa ngapiur nyabrang lautan merah sudah gitu luasna tanpa jembatan. Nyak lompat dekat kejar ku Firaun. Ombak cuci main dah ngopiur Nabi Musa lompat. Nabi Musa nyabrang lautan merah tanpa jembatan, biasa luar biasa, jeung akal luar biasa. Akhirnya dihujah naon sababna luar biasa, ibu-ibu heula geraku sakit loba naun bener di jawaban. Nabi Musa nyabrang lautan merah tanpa jembatan, cek akal luar biasa. Ayeuna dihujat, naon sababna luar biasa? Saleh. Hah? Hah? Bola naon bola ngomong bola. Ngomong bener bola. Nah, bola. Dua yang rosot kono bola. Eta jembatan. Lawan naon? Kata di bola bahasa. Bola naon anu bola. Satria. Biasa luar biasa. Eta dihujat, naon sababna luar biasa? Ternyata lautan bola. Sakit yang ngomong sadar pada siang aja dong. Bola, terus Nabi Musa bisa nyam tanpa jembatan, berarti itu kategori biasa luar biasa. Luar, karena dihujat. Naon sababna luar biasa? Ayo belah deui, ayo. Kita bolak balik dirinya mah dekok. Laki, Nabi Musa nyabrang lautan merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Jeung akal luar biasa, akhirnya dihujat. Naon sababna luar biasa? Ngajawab pertolongan Allah, berarti daya zikir nanggeus aktif. Rumah hulang, towarna jauh. Tidak kuataan juga. Ngajawab pertolongan Allah, kekuasaan Allah, berarti iman nanggeus aktif. Lamun geus dijawab, naon sababna pertolongan Allah, naon sababna kekuasaan Allah. So, sanuwani ngahujat ka Allah. Leuwih ti kitu, Allah mampu ngayakeun ulah ngabelah lautan merah. Allah hayang ngacungkelkeun lautan merah. Bisanya. Tapi lamun ku akal deui dijawab, biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Ajaib. Masih kena akal kan? Masih bisa dihujat. Naon sababna ajaib? Ya, jembatan bisa nyabrang. Oh, berarti biasa luar biasa begitu. Ya luar biasa. Benar, sababnya luar biasa. Aneh. Nah, sababnya aneh. Teka hati ku akal. Nah, sababnya teka hati ku akal. Luar biasa. Atuh bolak balik kayak gini. Tapi lamun langsung iman anu naik, cek akal luar biasa. Nanya dihujat. Nah, sababnya iman bagianana ngajawab subhanallah, itu pertolongan Allah, subhanallah, itu kekuasaan Allah, subhanallah, itulah kudrah iradah Allah. Lamun geus dijawab ka Allah langsung, saha nu wani ngahujah ka Allah. Gitu. Iman eta bagianana. Maka kalau meninggal di dalam Allah cukup baik urang mah alhamdulillah baik. Iman urang geus bae ka Allah. Ulah nyebutkeun kaitan jeung Isra Mi'raj naon kerasep kuping teh bu bapak ieu teh kaitan jeung Isra Mi'raj Isra Mi'raj Nabi teh kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa dilalatan alat takjib nuduhkeun kana kejadian luar biasa, berarti bagianna iman heula nu narima.
Ulah nyebutkeun emang Nabi Muhammad geus boga pesawat yang ngapung ka langit. Make ngabandingkeun jeung Amerika. Astronot Amerika ge miliaran dolar biayana hayang ngapung ka ruang angkasa. Emang Nabi Muhammad boga miliaran dolar? Teu boga. Astronot Amerika naik pesawat, Nabi Muhammad geus boga pesawat? Teu boga. Terus Amerika ge ngaberangkatkeun astronot ka ruang angkasa teh hampa udara, eueuh udara, kudu mawa peralatan ti bumi ti dieu supaya bisa hirup lila di ruang angkasa. Nabi Muhammad boga alatna? Teu boga. Tapi bisa. Naon sababna? Isra Mi'raj Nabi lain kahoyong Nabi, kahoyong Gusti Allah. Lamun geus nyarita kahayang Allah leuwih ti Isra Mi'raj, Allah mampu ngayakeun. Subhan ieu nya ngabentengan aya segelintir umat Islam ayeuna ngomong ngaco cenah Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna atuh lamun teu jeung jasadna ngimpi eta lain nyata. Sementara Isra Mi'raj Nabi nyata lain ngimpi. Pada buktikan ku Allah ku ayatna hiji tu tasbih nu kadu aya kalimat bi'abdihi lain biruhihi. Berarti bi'abdihi abdun maknane ruh wa jasari. Sahabat lamun ruh na wungkul aya jasad teh aya jurig ngaranna. Ruh eueuh jasad aya bangke ngaranna. Sementara Nabi masih hidup ketika Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya berangkat. Ditambah dari ku Allah surah An-Najm. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dijelaskan bahwa Isra Mi'raj Nabi lain mimpi, Nabi mengalaminya nyata, dohir batin, ruh wajah sadih, sehingga Allah diabadikan. Nabi ningali dengan mata kepalanya sendiri melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Ketika badannya karas, Rasul badannya karas, cek Jibril, Gusti makan nyali rabai angkat karas, cek Rasul Jibril panti ngebiti ini jeung anjeun bareng anak giliran karas kaula sorangan aya anjeun kunon teu milu, cek Jibril, Gusti nu diizinan naik karas salira kaula teu diizinan, lamun kaula maksakeun asup karas ajur awak kaula nu diizinan ku Allah anjeun. Laju kelamun aya nu aneh-aneh kaula ke di aras ningali terus nanya ka saha saur Jibril, Gusti salira nyarios di aras kaula ngupingkeun di Sidratil Muntaha ku kaula dijawab ti dieu. Carana kumaha? Mangga sok tingali ayeuna badan kaula nu saleresna. Tidinya malaikat Jibril ningalikeun badanna jirinna di payunan Rasul, gedena malaikat Jibril dibuktikeun di payunan Rasul sampai bengong Rasulullah. Genep ratus jangjang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana, luasna surga makla hampir katutup ku awakna malaikat Jibril. Boleh dikaitkan jeung ilmu teknologi, maaf, ilmu berbicara jarak jauh, ilmuna tina Isra Mi'raj. Non ilmu berbicara jarak jauh teh telepon, HP. Ilmu HP, ilmu telepon tina rajaban. Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Berarti lamun kitu lain mimpi, lain Isra Mi'raj asli dialami ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana bagian iman heula eta mah bahwa kejadian Isra Mi'raj Nabi teh asli, ruh jasadna Nabi berangkat. Kok bisa nah sababna sabab lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti, lain kahoyong nyalira tapi kahoyong Gusti. Lamun akal, lamun iman geus narima atuh naon nu teu kahati ku akal, bener. Akal teh beres, lamun iman geus narima akalna jernih beres. Ya iyalah, naon nu teu kahati ku akal, karena Nabi teu boga miliaran dolar, henteu pesawat teu boga, tapi bisanya bisa, ruh jeung jasadna komplit, kok bisa? Sabab lain kahoyong Nabi, kahoyong Allah. Ceuk iman urusan kahayang Allah naon ge bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Terus pasub tasbih. Maka pantas Isra Mi'raj diawali ku subhana, berarti nuduhkeun eta teh pada melan Gusti. Terus kalau proses tinggal iman bae ka Allah, iman kana dadamelan Gusti. Nanyakeun ke yang perjalanan jauh isukan pula masih kana daerah Banten, yang Banten belah ditu. Jadi saya di kalau itu ini daerah Cikande
malam isukan di Cikande ngan kula rek balik kelas sabab aya proyek proyek naon keur ngabangun doakeun bae nya itu naon mentang doakeun bae ayeuna keur ngabangun bagian kobong santriat katilu lantai aya nu lalaki mah geus beres kana kobong santriat jadi bentuknya bentuk unik kula nyian kobong teh kobong awewe-na santriat dibentuk perahu jadi lu mah raget ieu mah doang kapal pesiar bae jadi alhamdulillah aya ide gitu sabab di kula pasantren kabanjiran wae tapi karamen aya YouTube bisa-bisarikeun asa bubarok pasantren kabanjiran lain marantuan kakahnya lawangir nyala disarikeun jadinya boga ide aing kudu nyieun perahu ieu yeuh perahu buakak eta mah kobong awewe mah spesial nu lalaki jadi protes santri lalaki abah mah licik teu adil anu santri perahu atuh nu lalaki bak helikopter aya kumaha aing itu lageun bae isi aya teh urang dieu arek pasantren ka Cikampek ka ditu insyaallah nya babarengan belajar gitu yang kula boga prinsip ieu di samping kitab kuning kaula mere pelajaran ka barudak santri lalaki apa santri awewe sia ulah ka balik ka imah lamun sia can bisa nyarita sia can bisa dakwah naon sababna ayeuna loba numpuk kitab mah di imah masantren puluhan tahun mental teh biji itu jadi mau balik ke mana-mana dia atau siap boga-boga rutinan di imah boga minggonan bisa ngadidik ibu-ibu bapak-bapak para pemuda bijilkeun nya menang ngalogatan sia di kobong jadi hiasan dinding bae gitu bijilkeun mental supaya berkembang barudak santriatnya insyaallah mau bae calon-calon mubalighah kayaknya calon-calon ustazah calon-calon ulama, calon-calon kiai. Pokoknya doakan anak urang anu marasa sing ngaraoskeun anu manfaat. Sakitu mudah-mudahan manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.